Bapak boleh saya tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rame. Jeung siang sadayana patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng Bapak. Satu aceng urang ngawitan pangajaran, kampung saya urang ngadua heula. Mangga dipimpin ku KM anu ngadua. Mangga sataca diajar ayo urang ngadua di kawitan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang absen heula di kelas 11 upah hiji teh jumlahna aya 12 urang, mung saurang teu tiasa. Nyata seri nembe wawatos ka Bapak sauna nuju teu damang. Urang doakeun sami-sami supados Seli enggal damang. Mudah-mudahan di minggu paeun urang biasa patepang deui kembali sadaya. Amin. Nah, itu karena pengajaran minggu kamari, ngeunaan pengajaran minggu kamari teh. Puasa. Kemudian ya di sadayana cobi aya nu biasa teh nyebatkeun naon ari warta teh. Mangga Delia naon ari warta? Warta teh artina informasi atau laporan ngeunaan peristiwa atau kejadian aktual teranyar carek hitungan waktu. Nah, itu geuninnya emang keneh warta teh. Cobi ayeuna struktur warta teh aya naon wae saha nu biasa? Mangga Widianti. Judul, teras, sareng besi. Sareng besi leus ya. Tah, panginten kang wadangan ayeuna mah ku Bapak pengajaran warta teh dipungkas. Ayeuna urang lebet kana pengajaran novel. Nah, paling pas saya ya. Novel. Pak naon? Manfaatna urang diajar novel teh. Kulo si Damal opat manfaat diajar pengajaran novel. Hiji rasa kreativiti. Yang kedua, inspirasi. Dina maca teh urang teh bakal kena inspirasi. Tata bahasa. Ya. Geuningnya sok aya nu nyarios bahasa Sunda mah hese leres. Paminten hese teh ku jeuk anu teu biasa ngomong bahasa Sunda. Ku seringna urang maca tata bahasa. Jadi ngaberharan kecapan masalah ke apal jadi apal atau sering maca. Lajeng main stimulus, lajeng sekarang body stimulus. Jadi masih stimulus ke awak orang yang jiwa orang. Lajeng Bapak ngajarkeun kompetensi dasar sareng IPK. Kompetensi dasarna tinggal dia 3.6 aya analisis eusi struktur jeung aspek kabahasaan dina novel. Tah kanggo lawan kahiji mah pertemuan kahiji mah analisis eusi. Jadi urang teh bakal maca novel terus dianalisis eusina. Kumaha sih caritana dina novel teh aya naon wae. IPK-na ieu anu kedah dimantau tidak
Kedah biasa maca di kesan novel. Kedah biasa nyaritakeun alur penggalan novel. Lalu terakhir kedah biasa menganalisis isi penggalan novel. Kados saja. Lajeng tujuan pengajaranna di dia sami sareng tadi mencari kesan, nyaritakeun alur sareng analisis penggalan novel. AKM sabaraha Pak? 66 AKM. Lajeng nah, ayeuna urang lebatkeun materi jeung contoh novel, pami materi mah panginten tos sering nontonnya. Kuabat terus si pasien dina grup dengan ditonton terus diringkes materina. Nah, terus katampil oge ku Bapak hasilna ieu dibuka dengan kolom komentar itu saya anu ngerjakeun. Ayeuna orang tonton ieu resensi buku novel Sunda. Nu kumaha Pak novel Sunda teh aya batas ngabantu novel Sunda kayak seueur. Seumpama dibandingkeun sareng novel Indonesia mah tangtos benten. Tah, jika nama ieu aya 8 novel. Kami di bahasa Sunda mah 8 gitu. Kami di bahasa Indonesia mah hiji sakieunya tinggal dipis pisan. Tuh. Tinggal sakit novel Sunda mah benten sareng novel Indonesia. Nah, jadi teh unggal sempalan teh dibaca ku urang geus dipaham. Pak yang apa bae Pak judul-judul novel teh. Jadi anu Bapak di Bantul aya Payung Butut, namanya dangunya Payung Butut. Kumaha itu? Sampai novel. Bisa roek di namanya Munjung, aya gambar babi, nah babi mepet atau Ngepet. kumaha? Salah caranya. Iya namanya novel itu Abu Nawas. Rangga Indonesia kayaknya. Aya surat wasiat. Nah, pada mana Pak? Ya nak, pada novel mana? Anu paling dibasiana, anu yang ke Bandung. Nah, tinggal di Nayana. Coba anu terus dibagikan ke Bapak. Ya. Di Makul bisa kembangkan novel, di resensi siswa mana yang pada cerita ya? Kayak masih malah orang langsung undang terbaik. Orang langsung undang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupakan, basta Purniana Kusumadianti di kelas 11 MIPA hiji SMA Negeri 3 Sumedang. Di dieu abdi bade ngaresensi buku anu judulna Penepung di Bandung. Buku anu judulna Penepung di Bandung. Nah, iya Penepung di Bandung teh. Sagamleungna novelna disebutna Penepung di Bandung. Tah, kami yang ka Bandung mah sempalanna bagianana. Pangaranna Taufik Fatur Rahman, pemedal di Sunten, tahun medal 2015. Citakan ke-4 Handal bukuna 112 kaca. Kami novel Indonesia sabaraha kaca? 500-an yang 5 kali lipatna. Sabaraha pangawasna Pak? 28.000. Original itu teh. Ada orang masih di Shopee mah 20.000. Bajakan itu mah novel Dilan, novel. Bajakan Indonesia di situ 5 28.000 kos original. Kami di mana cicing di Indo, Bapak Allah cerna, kehidupan keluarga kami kayak bekerja, sabar bapak tukang motret terus imam ke warungnya ada bersama. Cicing goreng, tukang motret film kalian datang ke Lampung, setopek atau
tepung di Bandung, yaitu murid SMA namanya ya Sumedang. Sampai ke Pak bakal kieu moal urang bakal dina praktek saurang-saurang ieu mah daya videona nu aya fotona emang urang mah di video langsung. Lajeng tadi dina macana oge suara jeung musik teh tarikan musik jadi teu kada musik coba urang edit supaya saya kita minta dia tokoh sana di bagian dicaritakeun kalau di pulau mana eta kami jeung urang mah jigana nyambung soalna anu agar pamaksada miang ka tak beunari naon tah ke urang teh aja nembe atos ieu ya resensi buku ayeuna urang damel kelompok sakelompokna duaan engke dua bae nangoskeun ya anu ieu kelompok hiji ieu kelompok dua kelompok tilu opat lima sareng genep sali sareng sali taulah kelompok dikumahakeun Pak tos ngadalang kelompok mangga dibaca sempalan novelna dibaca ajeng tilari unsur-unsur novelna eusi naoge kada kacamkan terus itu macana kumaha Pak maca teh aya dua aya maca milo sareng maca pedas naon Pak maca milo teh nah di kilo atau kumaha maca milo teh maca dina jero jadi ulah tarik maca milo mah supaya naon fokus ras kacamkan eusina kewe urang cobian maca pedasna ayeuna maca milo pahami pilari unsur-unsur intensina untuk atas maka Bapak di pasien waktu 10 menit lah. Nah, cirian tokohna mana, letakna mana, temana mana, amanahna kumaha. Sering saya maca sakantuna di kita aya KPDSya aya 5 ya. Naon tema bisa ditakeun kumaha galurna sebutkeun tokoh kira di mana langsungna sareng amanatna. Sok berkelompok diskusi Esya. Tema mah kada kasih maca. Tokoh heula cik tokohna aya saha wae. Buledan tokohna. Jadi langsung cara-cara coba tangan jadi tokoh. Kan tokoh teh aya gunanya sebutkan tokoh utama jadi pelaku saja yang dina eta atuh pasipatanana kumaha Kang Mahmud teh kumaha guratan anu ningali teh pasipatanana terus dipanggil menang tokoh guratan tokohnya pergi jadi dia sebagai si menang tokoh apa anak baca so mana kita
Si Jana. Jana. Ya. Tokoh si Jana. Tokoh lainnya selain Kondi, Kang Mahmud, siapa sih? Komposasi. Ari kenek tokoh sana. Tokoh. Supir tokoh. Tokoh hari. Cik, pasti patanana kumaha. Mulai ditaroskeun nyarios. Dua menit ding. Tokoh atos galur ayeuna. Galur teh aya 3. Galur nama we. Ulun maju. Maju. Ulun mundur. Campuran. Kinten-kinten dina sempalan novel eta nganggo alur naon? Maju tulis. Maju sabab nyaritakeun di awal lebih. So, dirinya lajeng aya setting. Aya setting naon? Aya terang. Setting. Aya 3 setting teh. Naon latar teh aya 3. Latar tempat. Ya, suasana. Tempatnya di mana bae? Di mobil. Kios. Kios. Orang menunjukkan tempat, misalkan di Bandung, di Pasar. mana, di pasar. Pasar Ciloyong. Sok tulis atau buleudan. Latar waktu enak. Naon menunjukkan latar waktu? Ya nak Keterangan waktu. Ending keterangan waktu sana. Oh siap, tabut sabaraha. Nah, cik aya teh sininya. ya. Aya Nah, sekarang isu-isu. sekarang putih. Tengah putih. Putih. Amanat. Jadi amanatnya aya nu tersirat, aya nu tersurat. Amanatna aya nu dituliskeun dina carita novel, misalkan amanatna nya dina novel kitu nya eta naon aya we nu nyamuni anu kudu dipilari ku urang. Kitu-kitu dirinya amanatna ditembrakeun teu. Berarti kada dipilari ku urang namanya. Terakhir lawan pas baca langsung cintakeun temana. Kami teh ya Bapak di pasien waktu. Oke, saurang-saurang. Ya, cobi kelompok tinggi tos beres. Kelompok tinggi. Tos kelompok 2. Tos. 3. 4. 5. Genep. Tos. Kami atas mah. Cobi langsung bareng bahasnya. Yang di rumah soal seperti biasa atau biasa awalnya, Bapak dikasih poin. Poinnya siji. Siap. Hiji poinnya. Nomor hiji. Naon tema anu dicaritakeun dina eta mah teh sanu biasa nu cobi ada yang
Gunung Lembur anu boga maksud singkit ka Kota Bandung jadi pagawe kios di pasar Ciroyong. Temana naon eta teh? Tema naon? Aya tema pendidikan, aya naon? Ya bisa ya Pak. Ya, nanti tema Singkit ka Kota Bandung. ini kan Kota Bandung. Naon cenah? Singkit ka Kota Bandung ngalih pagawean. Itu jadi nyaritakeun pokok konding anu ka Bandung teh ngilari pada mana. Kalebetna tema sosial. Beres ya nomor 1. Nomor 2, kumaha galur anu aya dina eta cerita? Cobi saha biasa. Irma. Galurna galur naon? Nyaritakeun kondi anjing di lembur ka Kota Bandung dibawa ku Kang Mahmud anu boga kios di Pasar Ciroyong. Maksud rek gawe babantu nungguan kios nya pangheulana wawuh teh patunggun jongko anu panggawean kelewatan Terus kumaha? kalah Lakum. Kuring ngarasa heran sabab di Pasar Ciroyong mah rame beda jeung pasar anu aya di lembur manehna. Can saminggu kuring geus mimiti boga pawawuhan. Nya anu pangheulana wawuh teh para patunggon jongko anu pagawe sapopoe teu beda ti kuring. Si Agib jeung si Sule anu matuan di kenca atuhu jongko tempat kuring. Hal-hal naon wae anu aya di pasar kuring meunang beda ti maranehna. Dagening jelema anu unggal usik pagalibota teh rupa-rupa ti mimiti padagang nepi ka kuring copet. Ada tadi diceritakeun alurna nya di awal dugikeun ka akhir. Kira-kira kalabat alur naon eta? Alur ayo. Tadi ceritakan ringkas ku Irma. Seterusnya alur. Nomor 3 ayeuna sebutkeun tokoh utama. Lupa. Jeung balaku saja dina eta carita atut sifatna nya. Cobi Pandi. Tokohnya sawe. Tokohna teh kuring nyata Kondi, Kang Mahmud, Jana sebagai kenek, supir mobil, Kang Bekasi, si Aher, jeung si Sule. Pasipatanana kuring mah sebagai Kondi, loba kasieun kalehan babari wawuh jeung batur anu sapantas. Kang Mahmud pasipatanana pager, peduli ka batur jeung berehan. Komisi Jana sebagai kenek pasipatan teh berehan jeung betul digawe. Terus supir mobil sareng saja mana? Ya, langsung supir mobil sareng kenek mah mau disebatkeun hungkulnya jadi terang kita. Lajeng nomor 5. Yang di mana langsung cerita. Saha? Oh, ini. Besok kamu 5 di lembur, kamu 8 di Pasar Ciroyong. Nah, pokoknya menunjukkan waktu, sareng tempat, eta turunnya, eta setting. Lajeng yang terakhir nomor 5. Naon amanat anu bade diterikeun pangeran. Amanat anu hayang ditepikeun ku pangarang ngaliwatan ieu carita teh nyaeta kudu akur kieu bebarengan jeung batur jeung pada malu urang kudu silih asih, silih asa, silih asu katikeun ku wateup Kang Mahmud anu ngajak digawe di pasar kasih Kondi. Oge dina dialog Jana jeung Kondi anu nawaran rokok jeung hubungan antara Kondi, Aher jeung Sule anu silih tulungan kios bisa aya anu malu. Jadi itu yang dina komedi teh urang kudu bisa silih jeung batur, silih tulungan, silih asal. Terus brengsek tapi ada nama kumaha disindakeun kelas 11 di pahiji teh
lajeng kayak nanti nah kanggo ieu kama evaluasi kayak ieu di bumi kerjakeuna bapak terus di damal evaluasinya nyata ngerjakeun soal pilihan ganda. Kerjakeun soal pilihan ganda ngadawatan Google Form, bapak terus di damal soalna terus dilebet di Google Form, tinggal ieu di bumi eta mah dikerjakeun. Payun nilainya ku bapak di share